wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing sadayana tepang di sareng abdi Kesha Sakira di acara Warta Sunda. Nu bade ngadugikeun salah sahiji kuliner-kuliner nu aya di kawasan Taman Sari Institut Teknologi Bandung. Di lokasi geus aya rerencangan abdi nyaeta Alvin Ramadan, ku kituna abdi serahkeun ka Alvin Ramadan nu aya di lapangan. Ya pemirsa, ayeuna simkuring geus aya di Taman Sari nyaeta salah sahiji tempat favoritna anak ITB pas keur makan siang. Di dieu rupi-rupi makananna aya makanan ringan sareng makanan berat, hargana ge bersahabat kanggo kantong mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di kantin ITB nyaeta leuwih tepatna di Taman Sari. Kata acara nami bapak saha? Ya, jadi pamirsa abdi ayeuna tos sareng Bapak Heri nu salah sahiji penjual di Taman Sari ieu. Ya, jadi abdi bari naros ka Bapak ayeuna Bapak tos jualan di dieu di tahun sabaraha? 2 tahun berarti lumayan lagi Pak. Kayu di dieu utang di dieu rata-rata anu meserna mahasiswa atau ti umum Pak? Oh, mahasiswa ITB nya Pak. Kayu mahasiswa ITB di dieu favoritna apa Bapak? Oh, di dieu teh selain di makanan kalau di apa Aturnuhunnya Bapak nya cekat sakitu wae wawancara di abdi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Alvin Ramadan nu geus ngamemerkeun dahareun nu biasa didahar ku mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung nu aya di Taman Sari. Salajengna hayu urang tingali tanggepan mahasiswa Institut Teknologi Bandung abdi serahkeun deui ka Rahel Febriani nu aya di kawasan kampus ITB. Nya pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di Institut Teknologi Bandung. Di dieu nyaeta gerbang utama Institut Teknologi Bandung. Hatur nuhun Kesha nu aya di studio. Ayeuna simkuring aya di sekitar area ITB jeung salah sahiji mahasiswa di ITB. Punten teteh jeung saha namina? Nama saya Disilok Paviatu. Di jurusan Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Pertanyaan kahiji, biasana Kang atau Teteh ngaluarkeun kanggo tuang sadintenna sabaraha nya? 50.000, 50 sampai 60.000. Terus biasana Teteh tempat anu favorit kanggo makan di mana? Khususnya makan siang itu di mana di area ITB ya? Kalau makan siang biasanya di kantin dalam ITB, namanya ada kantin barak gitu. Tempat anu dikunjungi ku Teteh biasana sabaraha harga makananna rata-ratana di sekitar ITB? Rata-rata sih 16 sampai 20-an ribu gitu, 16 sampai 25 ribu. Sakitu wae ti simkuring nuhun ya Teh.